Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para saderek sadayana di mana wae ayana nepangkeun simkuring pun Budi Suwardiman pupuh SMP Negeri 2 Garut oge minangka pangaping MGMP Basa Sunda SMP MTS Kabupaten Garut. Dina danget ieu simkuring sapara kanca ti tim MGMP Basa Sunda sejak ngaguar pangajaran Basa Sunda anu dialpukahan ku MGMP kali Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Jajar anu baris dibahas dinten ayeuna nyaeta pangajaran Basa Sunda kanggo kelas 8 anu ngawengko 4 kompetensi dasar. Kumaha pangajaranana, kumaha brak-brakanana, tangtos saderek tumaros supados langkung paos sumangga urang sakseni pidangan salajengna. Wilujeng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, patepang deui sareng pembelajaran virtual ngalangkungan video, audio, oge modul. Para siswa mudah-mudahan hidup sadayana sehat. Dina panglawungan K2 kamari parantos dipedar ngeunaan struktur. Ayeuna panglawungan K3 ngeunaan ciri-ciri dina warta. Para siswa, ciri-ciri dina warta teh kedah ngandung ngajawab patalekan 5W hijihan. W anu kahiji why. Naha. W anu kadua what. Naon. W anu katilu when. Iraha. W anu kaopat where. Di mana. W anu kalima who. Saha. Sareng hijiha nyaeta how. Anu hartosna kumaha. Para siswa pikeun hidup langkung maham kana materi panglawungan K3 nyaeta ciri-ciri warta hidup tiasa ningal pancen dina modul 8-3-2. Mung sakitu panglawungan anu katilu dina dinten ieu mudah-mudahan hidup leres-leres maham, mudah-mudahan hidup sehat. Patepang deui dina panglawungan anu sakali deui dina warta nu kaopat. Billahi pisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saderek sadayana sakitu anu kepihatur mangga nyangakeun mudah-mudahan aya manfaatna kanggo ngaguar atau kanggo mekarkeun bahasa Sunda warisan karun urang sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Sunda Nanjung Salawasna.